Nyieun tahu eusi jeung batur ngopi. Nah jadi caritana tiba-tiba hayang ka gehu dak atuh lain gehu sih soalna ieu mah eusina sayuran. Ya udah laju bae nya bekerja sama ieu jeung anak atuh dak lumayan he nya anak bikang mah geus bisa mantuan indung. Lanjut sayuranna geus dipotongan tidak lupa dak ieu dioseng heula supaya layu atuh jaai diasupkeun kieu bae makana tahu ripuh meureun nya balag-bagan. Sabenerna mah batur mah sok pake toge tapi ceuk aing mah mun make toge sari teu pati ngeunah tea ngeunah keneh ku sayuran makana ieu ribet-ribet ge atuh geus pake sayuran bae. Sagala nya bulan puasa mah sok dijieun atuh pan ieu gehu telok tinggalin lamun bulan puasa atuh coba ieu sakali-kali bulan Sawal pan lumayan ngeunah jasa bulan Sawal mah langsung dikopian. Tah sayuranna geus layu di dieu tidak lupa diasupkeun kana tahuna atuh jadi teh tahu isi tea komo batur mah sok pake cabe ngeun aing mah teu kuat lada. Laju mah pan biasa bae tah di dieu ge lanjut nya tariguna dak tidak lupa he dicaian atuh di adonan doang kieu ieu haju digorengan pan ku kieu bae ge ngeunah. Ribet sih sabenerna mah lamun tina aya nu jualan teh mah mending keneh meuli ngeun di aing mah jarang aya nu jual gorengan laju mah mau tidak mau nyieun bae. Atuh ngeun tah bae pan komo lamun nyieun mah pan loba jasa seubeuh dak benang sorangan mah.